Naon Kang seuri. Alah, Gusti Agung. Juragan Bima amek pun kayu euy. Da aing lamun keur kitu teh hawarik gede teh sia ditahan euy. Eta mah aing bawa ditewak ku Juragan Bima dibawa. Gidi. Dipuput-puput aing cubet. Modar. Teu ajeun. Iyoi. Naon ieu teh Kang? Bima mah kaget teh iyoi. Kaget. Iyoi. Iya cubet. Modar. Teu ajeun. Dibuntang banting teu naon. Dek cotos teuing kukupan cenaka. Cos. Cas. Modar. Teu ajeun. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang digadekeun teu payu komo dijual. Iya cubet. Modal. Modar. Teu ajeun. Yohohohoy. Babajak anakna Gatot Kaca, Bro. Tot. Kumaha bebejana Kang? Hah? Bebejana kumaha? Itu kadangnya 2 kali gitu. Tot. Tuluikeun tuh. Tigali aing seuri teu. Agan ulah nahan seuri agan tetangga abdi ge nahan seuri cing palalenung dagingna teh. Nya. Toyang seuri jeung sia. Bade naon agan? Hayang nyaho nepi ka mana pangarti sia. Rek dibikeun moal eta laeng jamu sekali busana. Moal tiasa. Tadi sia. Saacana reng sia mah abdi moal tiasa agan. Lamun kitu anjeun sia. Nangtang ka kaula. Nangtang naon? Gelut si aing. Ur. Manya ya keamanan ngajak gelut. Kumaha eta kan teh? Sok kayaknya sia. Ijen jeung aing. Nah agan teu ising gitu gelut jeung abdi. Era naon aing? Ieu teh nonton teh seueur. Ayeuna bakal gujrud agan dina media sosial Gatot Kaca jeung si Cepot gelut. Bakal viral Gatot Kaca jeung Cepot gelut. Bakal viral. Aya leuheungna si Cepot eleh. Da ku Gatot Kaca, tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Cepot bade kumaha? Teu mungkin aing. Mungkin saja. Si kayaknya hosia gelut jeung aing. Lan gelut. Nya pi orang gelut. Abdi mah nurut kadunungan sok lah. Gampang birit abdi mah kan. Kita gelut. Da abdi mah nurut kadunungan. Wani sia. Ongko dititah. Sok katrukeun pangarti sia aing. Sae mangga. Laras agan parantos tega lara. Tega aing. Pati tega. Laras. Iya. Benar agan? Sok. Awas kang setan sia. Ruaseun. Kurang ajar dengan gebuk aing. Kayaknya iya. Sakitu pangarti teh. Ulah tuas euy. Huyap. Alah. Anjir kana dada aduh. Hebat agan wes. Iya. What? Bang, siap. Bang. Hup, sampai ya. Hup,
Anjir. Wap, woi. Woi, ya. Woi. 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 Woi, woi. Woi, sap. Woi. Woi. Belas ya. Iya, Anjir. dikusruk itu. Wah, tikus lu kayak lah, kumaha lu. Eta muntah Ya, kana jukut. Muntah. Ya anjir, anjir muntah kana jukut ya. Bukane Ya. Anjir beuye naon ya. waduk kakak. Anjing tai anjing. Enak goblok teh. Sok sia, mangga iya. Ayo, woi. Woi. Ayo, woi. Woi. Woi, 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 woi. Woi, woi, ya, woi, woi. Woi. Wap. Woi. Woi, woi. Hei. Lawan kene geus ribu gitu. Ansa Braya. Woi. Di Kumahatot Pancabraja. Pancabraja. Iya, halus. Dahsyat. Tot di sana tot. Mal bener teh. Pancabraja tot, Pancabraja. Halus. Urang sia. Urang. Urang. Tita hudang. Buset. Edan sia. Pancabraja teu mati. Eueulan nepi ka hade kitu nunungan aing leuh. Kumaha ka? Oh, eta Pancabraja deui. Jadi tah raketek di tah. Ulu aing di dieu tah. Pancabraja. Cuk. Bapana datang. Kumaha tah? Di Kumahatot Pancabraja Pancamarga naon sia Aisyah dijawab wae atuh manawi teh salira nu nyariosna Kana aya. sok sia lamun bener-bener aing lawan sia nya goblok ilmu lawan sia naon ari agan abdi maka dia teh lain rekaja kelut agan tapi mereka buka ilayang jamu sekali musada di mana nepi ka mana sik sia nya penasaran kowe musia yang nepi ka mana nya hor nah agan teh kitu ngajak lu abdi sok sia katrukun ilmu sia oh ai maksa-maksa teuing nya dinanang ai maksa mangan wayahna we agan kedah tanggung jawab naon sok sia ilmu naon sia sakedik teh abdi magan
daun leuleus agan jelema gede labuh pengen ngancul aing kurang ajar si cepot leuleus agan wush sok bade kumaha agan tos kieu mana agan teh salaku pamimpin teh geus kieu mana abdi muka layang jamu sekali musada ku agan ngadon dijiksa nah kitu pantes agan salaku pamimpin rek nyiksa rakyat apan agan teh pamimpin teh ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita sing emut agan sabenerna mah nu jadi pamimpin talin agan tapi aing sabab abdi teh cepot teh rakyat dina undang-undang ditegeskeun yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat berarti rakyat nu pangluhurna lain sia nu pangluhurna tapi nah maneh beka gede babatok kadeupun rakyat teh ya presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana luhur rakyat tuh nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok carepeun rakyat teh kebong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan beungharna mobil mewah na rakyat ge curuh keneh mana buktina agannya ka rakyat teh cik atuh ulin jeung bener-bener ka rakyat teh lainna kampanye wungkul ring ka rakyat ayeuna geus jadi pamimpin tepungan masyarakat anu dihanap teh bisa aya masyarakat anu teu dahar bisa aya masyarakat anu teu nyatu bisa aya masyarakat anu kalaparan tempo ku anjeun tapi kadi hare-harekeun kieu malahan aing rek disiksa ku anjeun Bima sing ingat anjeun pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat Bima jadi pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna angkat harkat derajat rakyat teh tingali nah haloba keneh masyarakat anu teu dahar loba keneh masyarakat anu nginyeumna ka Bang Emok loba kene masyarakat anu nginjem ke pinjaman online iya tanggung jawab anjeun salaku pamimpin keur rakyat teh bingung kata mah dibelit nyaeta ku Bang Emok nyata make bunga anu apung-apungan digenset ulu rakyat di bagian anjeun pikeun nuntaskeun sabenerna kieu nah teu bisa anjeun tiap RW ngaluarkeun duit puluhan juta pikeun kepentingan masyarakat non bunga keur masyarakat ulah nepi ka beulit masyarakat mah keur mah hese nyatut apa bunga gede can barudakna kudu sakola daya mah sakola teh segala duit ongkoh wajib belajar tapi wajib mah timah wajib nu keur seuseut mah anggar we nu sangsara mah seuseut ongkoh gratis ai saragam meuli keneh can renang ngaminggu can LKS can naon-naon can sapatuna can naon-naon tak ieu pikiraneun pamimpin ieu teh damongan kapercaya ku pamimpin komo ayeuna mah yeuh di rumah model anu gering rumah sakit teh orientasina teh yeuh kana bisnis wungkul ari nu geringna turun tina mobil mah rumah sakit teh butbet rumah sakit teh riweuh ai turunna tina mobil mewah mah wah segala diaya-aya tapi nah anu datangna tina angkot nini-nini kadang-kadang digulang kaperkeun ka itu jeung ka dieu tah ieu tanggung jawab pamimpin anjeun pikeun nuntaskeun persoalan saperti kieu hargaan pejabat-pejabat anu dihandap jadi pamimpin teh ulah gede babatok hargaan pejabat-pejabat anu dihandap pang-pangna RT
da RT teh pejabat keneh da RT oge sarua pejabat keneh mun bisa mah sabanaon berat teh di RT teh berat aya kebijakan RT nu katemleuhan mode baheula dina mangsa corona nu katemleuhan RT keneh sabab naon ieu bantuan corona teh kadang-kadang nepina teh ka dulur-dulurna wungkul nu katempuhan RT deui nu matak wayahna Bima 4 kali lipat gaji RT naikeun ku sia nu keprok dijamin dulurna RT sok ieu anjeun salaku pamimpin teh kudu bener-bener anjeun salaku pamimpin teh ulah nepi ka ngeunah aing teu ngeunah batur kumaha aing cepot tak ieu dabongan layang jamu sekali musadana tadi pegawai atuh dengan saukur pake papai sungkul kumaha berjuang abdi teh agan aya ngahijikeun deui sanajan geus saya gede hijikeun sok balikeun deui pangniatan agan nya tapi keun ngemban amanat penderitaan rakyat luar biasa maneh cepot dan luar biasa rumasa aing rumaos rumasa cageurkeun aing lan cageurkeun agan pala cager ya penta kanu kagungan agan saha agan kagungan pangeran boga saha Allah ya sok penta tapi syaratna dina hati agan kudu bersih ulaya gantar kakaitan ngadak-ngadak ya Arya Bima jangila tangi kaya woi luar biasa menepot agan apunten abdi beli kaleuwihan agan kaula nu hampura mah cepot geus tong cerik wae lainna naon eungap agan luar biasa maneh cepot era aing maneh aing rek balik mangagan cageurkeun anak aing ku sia hiji ge teh mah gede gajah deui nya ari hiji pamimpin mah bisa ngawakilan anu lian lin tah anjeun di Gatotkaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta dina ngajalankeun hukum anjeun ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu inung teu bapa teu mang teu alo teu deungeun acan di mana ngalakukeun kasalahan temongkeun hukum sabab hukum lain pribadi lain hukum teh ulah seukeut ka handap tapi kabeh kudu seukeut hukum teh ulah panang bulu kumaha kaula rumaos cageurkeun kaula sok pale damang mah damang we agan syaratna agan kada bersih manah dina hatina sae mangga wait sebab kapihatur kau nyuk maha guru naon ya agan teh maha guru aku kaula murid salila hah agan teh mah jeung murid-murid abdi mah teu tara ngamuridkeun agan nya nu geus ge bangsa caket aku kaula murid salila oh agan paladi aku murid iya upami agan paladi aku murid ku abdi sok agan kersa teh di piwarang ku abdi di piwarang naon kersan teu mangga leres iya asli iya
ngapung ulun ngapung turun di kanan tau sakitu we itu naon berarti nurut maksudna tah upami parantos kieu agan wayahna angkat katumaritis nya bari naon katumaritis pangnyanakakeun si cepot ka dieu moe teh kumaha teh mohon agan katumaritis pangnyanakakeun si cepot ka dieu ye apaan cepot teh salira si mohon aturna kana katumaritis pokona mah agan nurut ka abdi canak katumaritis si cepot bantun ka dieu canak kaban ka dieu kaulah teu ngartos init saya bangga pokoknya aya si cepot itu bawa ke dia saya bangga init saya bangga ih ampun yang panggil aing di si cepot leuy karunya tuh udah kapitna ku aing cepot manehna cepot dak kudu bener lin siang lupa oge lir bener barang yasra jingan nuju ngabenegan di satengahing marga Prabu Batara Kresna kairing Arjuna panengahing Pandawa modar sauraja Yai Arjuna Yai Raka Batara salamet Yai Lagrati luhur kaulah salamet Raka Batara teu naon hidup teu naon teu kutuk ieu teu nyaon nuhun Yai ari teu kutuk ieu mah tadina akang teh hariwang bisi Yai kutuk ieu nya ari teu kutuk uya onaman Yai Raka Batara bari di kumaha dipanah siasta jinga bari dipanah nya omanga Yai siepkeun kapanasaran salira Yai timbalan Raka Batara mangga kelewihan aing ka juragan Arjuna deuleu aing duh kalewihan kumaha di mana lagragna dunungan aing ampun aing penas tiker sayang tumampara ieu panah Arjuna anu gancang leuwih ti tatit tapi anehna ieu astajinga refleksna luar biasa ieu panah Arjuna tiasa katewak wastajinga itu kaayaanana Allahu Akbar Gusti nu agung telat sameuni sadetik pae aing anjir Gusti ieu panah deuleu ieu teh panah teh pikeun ngabela rakyat lain maehan rakyat deuleu inventaris negara ieu teh panah teh der paehan aing kalian kerja pengawasan nomor beng alam aing teh bisa nanaon tapi luar biasa deuleu syukut gitu tungtung gitu kanan cep gitu leuy nya eta cacakan kana batu apaan eta mana batu nya eta teh goblok sih teh batu teh Hongkong Asia yapina wes malawe wah hebat Cirawang tong jelema naon
Kantong dia. Bola malah beung naon? Da sia kadang wae goblok. Untung panahna Malik lho. Alah anjir. Patebak angin menjadi panahna Malik. Tancep beuneu ieu. Nah, teu nancep ieu mah. Tina kulit nih. Ayolah. Kurang bikin deh ke Juragan Arjuna deh ya. Wah, mau dijual bikin deh ku aing. Nyangakeun agan ieu panah hiji oge teh nu beunang ka abdi teu ceceng ku abdi teu dijual agan mangga nyangakeun upami teh sia mah agan diajar deui manahna sabab hiji oge teh nu beunang ka abdi sing sering latihan agan jadi hiji ge eueuh nu beunang teu aya tah rasakeun. Alah, Juragan Arjuna ngamek aing. Baut ditunjuk Juragan Kresna ini tuh Sri Suntrung. Tutupan kaira tu Arjuna karemong lagi begeutkeun kana sirah. Merupan kaing. Ulo ngajebian. Anjing pakyu kaing si goblok. Alah. Lain maksud aing sudah kikian tidak. Duh, lilaki Gatot Kaca mau si cepot yang kesel dia. Raden Gatot Kaca namedugi kai alasti brasaranya nak astra jingalan dawala. Dina manahna aya kaget anu luar biasa. Margi ditumaritis teh memang aya astra jinga. Atau di sana kayu wengkon kayanan datang niratang ngademan datang niratang ngademan manggolengan rana geus diwawa ka dieu can Sepot tapi kata dipikeun sasieur kieu aya si Sepot itu aya kaula teh teu ngarti ieu teh kumaha ieu teh ulah hayang ngarti kege bakal ngarti di mana si Sepot mah aya di Lebak tapi kawuh beda nangan bedana teh ieu seungit itu bau ayeuna kedah dikadiekeun keun kege bakal ka dieu tah ayeuna aya tugas deui hiji Kang Wagan naon di tongoh ieu aya nu rek maling layang jamus kali musada di tongoh teh aya nu rek maling layang jamus kali musada para buta-buta wayahna ku Wagan panghadangkeun heula eta buta-buta sabab ieu layang jamus kali musada diancam ku eta buta hebat salira mah guru sok mangga angkat heula saya permios resep aing boga murid kieu nya euy calakan aing agan hayang kalapong hala kalapong berber kecudu tujuh aya we kalapa tuh ya astra jinga sareng dawala saja jalan nangis margi dina manahna ieu astra jinga yakin bade dihukuman ku Gatot Kaca margi maling layang jamus kali musada yang aing dipitnah maling layang jamus kali musada leueuy
aing teureun-eureun ceurik aing yakin aing bakal dipaehan ku juragan Anom sabab aing kapitnah maling layang jamus kalimus adat leuh Gusti nu agung naon kasalahan aing leuh dulur eueuh nu ngabela ka aing si goblok datang kenapa naon Gusti dulu itu di leuweung aya kaca urut tukang cukur mun tinggalin kaca nepi ka bersih kieu di leueuh aing teh rada ganteng seutik nih aya meusan ganteng meusan tuh herang kieu kaca bener euy sia teh jelema heeh Allahu Akbar sia saha nah kakalaka harti ku aing berarti sia anu maling layang jamu sekali musada teh heeh heeh dewek aing sia goblok saha makanya make beungeut aing setan kabida-bida teuing cik yeuh nu dipake beungeut ku sia teh atuh batur goblok lain aing teh jelema sangsara aing teh jelema teu gableng kari-kari aing dipitnah maling layang jamu sekali musada aing jadi nama baik aing tercemar goblok kabida-bida teuing geuleuh naon ngawaku naon sia ka aing kabida-bida teh anu beungar mah puguh men tetebusan ka aing mah ieu gablek entok ge huluan goblok kari-kari sia ayeuna mitna ka aing geuleuh naon ngawaku naon ka aing kadeukeun salayang jamu sekali musada mata ka aing kikieuan teh nya kasih laing nya naon ai sia make jeung nyaah ka aing salamun dewe nyaah oge mere duit ke sia mere mitna ka aing kadeukeun salayang jamu sekali musada teu bisa da can angeus kurang ajar siap dipaehan ku aing nah tenang bro sagala rupa oge da ulah lain tenang da ulah tenang Gusti nu agung jadi duha saja cepot ari ieu dua ge cepot lanceuk aing mana dewek aing lanceuk sia mah bingung aing Gusti nu agung boga hutang sabaraha ka warung 3.000 bener aya maneh 3.000 aya sarua aing nu kumaha ieu ngabedakeunana aing Gusti nu agung ulang tahun bapak tanggal sabaraha 10 Agustus hari ieu 4 Maret dua anak lagi bener lain gagal dua anak lagi Stin Agung satu lagi Kabogo Sigareng saha Lili Sinawi
Arieu lijinawi bener dia wae. Aduh nu agung. Ai layang jamu sekali musada saha? Di mana? Henteu. Arieu di dewek. Berarti sia itu goblok teh. Kurang ajar berarti sia anu wani-wani mitnah lanceuk aing. Kabina-bina teh geuleuh kunaon ka lanceuk aing saking gantengna. Kabina-bina teh tenang sanajan ayeuna kuring adi didinya. Tapi demi ngabela nu jadi lanceuk ieu je bangsat hutang pati bayar pati hutang wirang bae wirang tenang lawan tuman. Sudah panglawankeun. Aduh Gusti nu agung. Kurang ajar naon samaksudna make jeung mitnah lanceuk aing. Aing mah lain mitnah nyaah. Nyaah naon goblok? Nah, naon sia? Kadikeun salah jamu sekali musada. Lamun aing mikeun layang jamu sekali musada kasih laing ayeuna berarti aing teh nyaah. Matak sia digubung ka dieu teh aing teh nyaah. Ge, sia kumaha ieu teh? Lain kumaha sia. Kadieun teu bisa. Oh, lieur. Sorangan saruha. Aduh Gusti nu agung. Ya, lamun maneh teu mikeun berarti maneh teu nyaah. Ye, dibikeun mah teu nyaah aing teh. Teu nyaah kumaha? Ayeuna pikir ku si laing. Ari anu nyokot layang jamu sekali musada saha? Gojrudna. Aing cepot heuh. Ayeuna aing ieu layang jamu sekali musada bikeun ka sia tuluy aing kabur sarua tewak. Anjir. Tapi betul juga apa yang dia katakan itu memang betul. Dapat dimengerti. Udah boleh euy. Aisyah naon maksudna atuh? Ari sia saha sabenerna? Aing, aing teh sia teh aing. Aing teh sia teh aing, Ari aing nu gelo ieu mah. Kumaha atuh ieu teh aing teh teu ngarti, hayang ngarti. Aing teh sia teh aing, tah lamun sia hayang ngarti, ayeuna daek teh dititah ku aing. Nyamitna nyanitah aing teh goblok ieu teh. Pokoknya daek mung meter beres. Naon? Bantuan heula dunungan sia jing. Bantuan naon? Dunungan sia bantuan heula. Sabab aya nu rek maling ieu layang jamu sekali musada para buta-buta. Bantuan heula ku sia. Di mana geus beres eta kakara urang debat tapi ka maneh nyaho. Bener sia cepot, bener sok cepot teh nyaho. Cepot dua. Cepot hiji. Aing milih mana lieur ya? Anu loba duit aing mah. Duana lagi 3 bulan duit anjing. Sok bantuan heula kitu bantuan heula dunga maneh sae mah. Ayo ini. Awas ya kabur moal. Heula. Berjuang heula cicepot teh nya wae. Raden Gatot Kaca parantos paduharepan sareng ieu raja ti nagara Guhakendra. Anu ngahaja nyata bade maling layang jamu sekali musada. Tilengan asta jinga itu kaayaanana. Datan nirata ngademang. Datan nirata ngademang. Ewuh mangkuling nandana.
kurang ajar syawani-wani ngahalangan kenapa maksudan aing saha ngaran aing Gatot Kaca saha Gatot Kaca iya kurang ajar sia kan bawon cebot diuk sia napa kabila nu itu bau udah beda oh itu mah seungit sia mah meledos iya agan jelema naon rek maling layang jamus teh bener wala aya kapatut masih berwes teh sia bener-bener kurang ajar sia aya teh nu tukang abdi iya cepot anjing sia cepot teh sumuhun nepi ka goreng patut kieu ampun wah mana Gusti jelema anu ngaran si cepot teh ieu nu hareup nya kasep lain sia maneh ngaran aing Gatot Kaca ha Gatot Kaca anjir alus ngaranna otot aca euy aing cepot sia teh nu ngomong teh dewek nu ngomong teh sia sumuhun anjing Gusti nu agung sugan teh lain jelema sia teh makhluk hirup anjir takara umur-umuran mangeh jelema nepi ka goreng patut kieu anjir huntuna hiji sia teh huntu permen goblok si goblok ngaran kuring da wala teu nanyakeun anjing hayang ngomong jeung sia ye we ye jeung sia anjing beungeut jorang anjing alah beungeut jiga cangcut anjing kasaha maneh goblok sia Gusti eta nu beureum beungeut ka kanggo abdi Gusti nya teh lumayan tomat teh Gusti tomat buruk setan deh ya kurang ajar dibikin mua eta layang jamu sekali musa leungeun si cepot gua bisa bener Gatot Kaca bener hutang pati barapati hutang bidang ti bari urang dilega jeung Aisyah hiap aduh tadi sia kafir kasaha maneh sia Yahudi ka dieu kurang ajar sia si tara salat si tara zakat si tara jumaahan goblok nyaho ti mana aing tara jumaahan nya nyaho nyaho ti mana ningawo di masjid aing dengekeun ku sia masjid sia di mana aing di meuni pokona lalaki poe jumaah eueuh di masjid aing berarti teh jelema tara jumaahan Allahu Akbar. Hei, jik tua toel, geus wudu aing. Dirinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling nangan tanding anyacrang nangan lawan can nyaho diketi sorangan. Coba antasirahna dagor kulingis. Kuat modar. Tong dibejakeun atuh Tapi teh awas. Ajik ongkoh make kopiah tapi jahil kaciri sama kopiah nutupan huis bungkul make kopiah tapi can pernah ke Arab si goblok kurang ajar sia hayang gelut jeung cangcut anjing cangcut baseuh sia teh sok nepi ka mana iya beres anjing aduh di daguan di Cinangsi jeung aing urang ijen jeung aing sok iya beres aja aduh setan jeung bau tai sungut teh sia udah teuing
ajar saya dipayahan Gatot Kaca maju wayap wap Allahu Akbar subhanallah anjir edan ieu jelema wayap wasapala alah iya wasapai iya wap alah what sawang muter hulu teh sia urang ajar tis hunyak mani ni mana mani hunyak winak ni mana winak ngana maneh hak nu nganya non ngana maneh hak nu nganya Gatot Kaca bener ngudak mani kanu nganya ngeraang moe ieu maneh mangani modalan di modalan naon lain ni modalan mere duit ya anjing lain merek nuit ni modalan usaha maksudna naon usaha lain usaha ni modalan pinjaman lunak lain mina yang nyawa ni ya ni mo dalan ni nahiat innalillahi wa inna ilaihi rajiun maneh nek main nuluni ngumur dagang bubur dagang mumur ini hese ning namanya ya ni ya aing nek nuli ni hanyak banyak maneh naon aing nek nuli ni hanyak banyak maneh baik ayeuna maneh ngaknya maka ni modalan urang ngobrol banyak ayeuna maneh Gatot Kaca bakal dipodolan ku aing lain ni modalan baca tuh ayeuna maneh ngadoknya maka ini jalah nulis ngomong typo urang ngajar hiap meni weuh nah ngan ke Bandung deh goblok meni weuh nah meni cangkleng wes sabtu wes buat ya alah ini nu agung ya Allah ya Romi nanahi man pegang ieu Wih, nu agung panggung mana teh eleh wae. Modar sia. Iya. Woi. Aduh anjing alah. Aduh ngeundi nu agung alah. Mondong ni dongeng. Aing mah tara biasa ditongengkeun. Ditongengkeun teh sok dihada. Di sadana teh. Wih. Udah. Wos.
ajar sia di podaran sia. Maneh anu tadi ngabongohan gaing? Heeh. Anjing. Irungna panjang. Itu teh irung pipa. Kumaha aing we awas ya ku aing sok, awas ya. Iya. Iya. Saya teh nu maledog. Tong babaledogan dah bisi bilang kanak-kanak kaca ke. Woyak. Iya. Pek dipek deui anjing. Lain babaledogan irung aing. Wah anjing meuna irung tas-tas teuing. Tinggal itu. Allahu Akbar. Tina naon teh irung di dieuna? Tina kai. Atuh sarua jeung aing anjing. Urang ngaji sapordak kitu mah. Urang ngajar awas sok poe sabda. Iya. Urang aya penang sia. Rek lupat ka mana sia sok aing teh si gegep teh aing. Moal esot deui sia, dina esot lagi rangsak sia. Sok sia. Hieu aduh dek nyiku. Dek nyiku euy. Aduh dek macok. Aduh euy. Sok sia. Kurang ajar. Aduh dek kabur. Marokana moal dicokot teh ku aing. Aduh dek kabur deui. Marokana moal dicokot teh ku aing we nya. Marokana marek diantep deui ku aing. Deu balik deui. Anjir bager gluting sieu nya euy. Geus tepi kadinya balik teh kikituan ka tukang. Gepe kadinya balik deui geureunya tepo. Geureunya tepo tangis tepi ka dieu balik deui geureunya tepo. Itu anjing atuh. Anjing atuh. Geus tepi kadinya geureunya tepo geura mah. Tangis tepi kadinya balik deui geureunya. Nya tuluy. Nya aing katipu. Dagoan aja. Nipu sajik lain nipu sia nu balegung tapi heueuh deui euy. Urang aja awas poe sabdia. Si nipu deui anjing deui. Tuar di handap poe. Ya cai anjing jeung macok deui. Nangtung. Mau ngaya ngagoler. Nang Tung, aya ngagoler. Bosen anjing. Sia teh meuni buka bosen ngagoler we. Hayang Nang Tung ah, mae gede durian. Mau ge Nang Tung. Kageuleheun ji goblok ya. Tapi da bina teuing sia teh. Anjing. Tapi da bina teuing sia teh. Aduh. Anjing. Aduh, patak naon ngajedog di anjing tak cicing. Bina-bina teuing sia teh. Anjing. Ngajedog di dieu. Bobodog baing sia. Marokana diteungeum pada hamuan. Nyahoeun si goblok teh euy. Wow. Hai, diajar aing reueuh si anjing. Kurang ajar. Aduh. Kemana bieu? Woi. Kurang ajar sia goblok. Kurang ajar kumaha lamun aing kieu. Dikitu. Gugurkeun aing sia. Ngajar sia macem-macem teu ningali nu panjang irungna ngaliwat ka dieu aya ka itu aya ka itu bener aya mun pangnewakeun nah naon pokona menyin hal-hal teu dipikarep ka aing heuh naon pokona hilang permataku heuh naon aing di ditu dina gawir heuh naon dikitu di kumaha dikitu
aturan gitukeun da teu kaburu aji nanya-nanya di kitu meraih persiapan kitu tah kurang ajar maneh naonna lanceukna tanggung jawab sok awas ya osik sia osik lah tulung manulungan ka sia majig ditulungan di Taramayar sia teh tulung teh sungut pupang kayak gitu teh kebi medeng kurang yap edan anjir jelema ye what's up ya what ya wes osik sia ayo sik anjir ayo sik edan ini tukang ulin jelema tara ulin-ulin pisan aing ngajar ya anjir kehel kuat ke buta euy setan deh cokor nangait ih kenapa ingan balik deui si goblok teh ih ya buta mana dagor ku aing gue ye mau bandring cetak ku aing gue ye di ku aing kita hiya buat tepejan babatokna ku aing dagor ku ye tak tuman tanggung sanu neuteuk ningi jadi panok meulit ting euy anjir melitnya kusut anjir kusut anjir era omekeun kudu kenca eta hese goblok tuh tinggal itu anjir era euy kumaha nya euy oh aya jelema nu bisa ngomean dadan omean ku sia cing aya gadag dadan tah kitu atuh dadan sia teh cing aya gawe nuhun dadan Kang euy lain nurut ka Akang mah kumaha ya si dadan mah pasti nurut ka aing nah bisa kitu rek teh nurut kumaha si dadan hirup dengan saukur ngagulak-gilak aing lamun neueuh aing di mana nyatuna si dadan sia mangeunah turun mobil ungah mobil jumping ka nu kangguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak aing we buta mah asa dagor ku aing tuh man doang kitu sia ala anjir pas aduh goblok sia hampir tah lamun teu apa kana kopeahna je jebet tuh aing untung apa kopeahna teu pakaduruk duruk usaha gua aing aling besti besti cede aya naon bes montong aya hareupeun aing tah ngagobug naon tah kumang lain kumang tempo goblok abong boga rezeki naon ning eta boga kado lain kado Asep Jebrang wah sia kurang aja di paehan poe iya
iya deu teu beunang karasa iya teu beunang deui karasa iya deu beunang bae anjing da liur iya pola iya ala iya pola Mung serat getihna Kang. Getihna mung serat. mana getih Eta si buta. ale-ale goblok si teh Api-apina getih. kokon hirup deui euy Takut-takut. aya teu beunang rek modar ngahina kene kai aya teu beunang deui paduli goblok amekeun hoyong katipu bada teu nyeri hate au alah iya kurang ajar sia cuman teuing dipabat ku aing mah naon sia teh bener teuing naon sia teh naon sia teh well kamu orang saya dari Korea Belanda saya dari Belanda manis sama saya akan di Podaran Masyawe modal iya Mas Allahu Akbar Belanda liar iya alah iya dunya poek anjir huluna asup lu euy ba goblok ya iya euy Sia Gatot Kaca dibikin si sepot kaing wah bisa iya what alah anjing alah rang sia alah anjing beteng ditajong alah gura kada agen anjing alah kada agen gura lah yang ngongke kaing alah yang ngongke kaing alah anjing alah alami keluar deui mangkaning 7.000 jeung nyelap da huntu deui lebar piceun dar deui naon hayang tah atuh sia teh hayang mah bisi kurang keneh tahakan tahakan walau hayang ongke hayang alah mang ampun mang iya ulah Allahu Akbar Dia sedia astagfirullahaladzim haji harap haji ya Allah masih meni kuat goblok coba atuh mang tengeun aku batu nya mana batuna eta dana loba goblok gitu anu ieu eta hujan naon deui anjir utah goblok
Palingan aya hujan hasem sia teh. Sia teh tahan ka aing amun mau tahan sia teh sauluk. Anjir. Lecir. Jangan ada ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang lihat. Jangan. Jangan ada ribut. Ada apa Kang? Ulu mun urang mah di kolornya. Jangan di kolor. Tara kapoe tapi tutung. Kekep. Wah, guys. Wah, guys. Sikina tilu, guys. Wah, guys. Luar biasa ini kejadian yang langka, guys. Ada siki tilu, guys. Aku juga baru lihat. Wah, yang tehnya genep, guys. Wah, ternyata ini keajaiban dunia, guys. Wah, hebat di sini, guys. Baru pertama saya melihat gadis secantik kamu. Wow, kita sepil, guys. Wah, kuning, guys. Wah, guys, busiat, guys. Ternyata busiat, guys. Wah, pantasan bau tai, guys. Nah, mana ges itu tadi teh. Eta buta busiat. Busiat. Oh, cik. Orang sepil kuring. Orang review kumaha busiat teh. Si balagu naon. Ai nu kieu lain busiat balagu. Nah, manya busiat sapiring. Ieu mah lain busiat atuh. Naon modal. Ini cewelan gitu luas teh, hei, aisyah naon, kerepan, epan colek tenu kieu ye. Naya lauk nu beukeun lele dolog kanu kieu mah. Nya, ieu disebut epan putaso teh. Nah, putaso teh pucuk teh sorangan. Nah, sakieu mah menang genep lumayan kajati gede teh. Jeung lagrag deh, lumayan. Nya otak cing hati-hati. Wah, setan. Wah, guys. Bibir saya dibawalan waduk, guys. Ternyata waduk itu banyak rasanya, guys. Rupa-rupa kayak nano-nano, guys. Wah, ini ada yang manis juga, guys. Kamu mau dibagi-bagi, guys? Iya, goblok cetek. Udah cuy. Ajar segatot kasa maju wait. Hey, ajir. Malah. Dan kurang ajar siap. Wais. Ini stiker sayang tumampara. Barang Raden Gatot Kaca dengan jamak ieu denawa. Ngadak-ngadak di Raden Gatot Kaca. Leles lir kapuh kai bunal lir kapas kahujanan. Namru disadap penir raja. Ciao sia. Batuk hasil anjing. Sok nepi ka mana kadegjayaan maneh. Cepot tempo jago sia. Kurang ajar sia. Waduh.
Maha Guru ampun kaula tenang agan tenang aya abdi agan tenang ajikna jadi dua anjir sok nepi ka mana aing lah kumaha teuing luar biasa gini si cepot aya dua dia heeh menang sae teh nyeun hiji deui sugan teh sarua pek teh beda pisan ieu mah. Sok rek kumaha cepot. Jago maneh ayeuna geus rubuh. Saha rubuh? Ieu Gatot Kaca cager anjeun. Anjir. Edan. Nuhun mah guru. Nuhun. Naganin tapi bau sia mah. Gani. Rin. Abong ka jelema nempel ka aing. Lemang ada robat warung di jadi kieu ya ieu. Urang ajar siaha cepot naon rek dibikeun moal eta yang jamu sekali musada ka aing. Ieu lah yang jamu sekali musada. Sok ku abdi dibikeun. Naon? Dedengan teh maneh rek mikeun ieu yang jamu sekali musada. Sumuhun. Bager geuning cepot teh ieu mah beda jeung cepot itu pedit goblok. Lain pedit aing teh goblok. Ieu teh kumaha maha guru teh ongkoh dipi orang ngahadang tapi pada dibikeun. Kumaha abdi we cicing we. Jadi benar ieu teh dibikeun eta yang jamu sekali musada teh. Dipasikeun ku abdi. Aslina, asli. Ieu teh kumaha maha guru teh cicing. Tuh kan cing abdi ge bangsat. Cicing belo cicing. Tong ieun jelema nempel mah ngajedog we cicing. Seug lah. Tong lo papa melahan yang nempel. Jadi asli na ieu teh dibikeun ku anjeun, mangga dipasrahkeun. Kadeukeun teh heula. Saat can dipasrahkeun ieu yang jamu sekali musada ka si laing, tapi kaula rek nanya ka si laing. Naon? Bener si laing teh jelema jujur? Heeh, bener. Cek saha anjeun jujur? Cek aing, tapi cek aing sia jelema gede bohong. Nah, make gede bohong, ya ulah nyangka mata peda ka dewe. Maksudna ku aing ieu yang jamu sekali musada pasti dibikeun ka anjeun, tapi syaratna anjeun ulah gede bohong. Nyak bohong naon aing? Ya, bohong anjeun. Ya, nyumputna beungeut batur anjeun. Nyumput dina beungeut batur, bener? Bongkar kedok anjeun. Da aing nyaho ulah nyangka mata peda ka aing. Aing ieu yang jamu sekali musada ku aing dibikeun ka jelema nu jujur nu sanyana. Ngan kaula ngahargaan ka anjeun usaha anjeun luar biasa. Waduh. Nah apa ke kaula apa? Saha sok buka kedok paneh. Ilamit kala kamu reka isin kui astajingga. Leungit tampil lebih hilang tanpa karana. Ngajang elek jadi Raja Amarta Prabu Yudhistira. Anu sami bade nyanak yang jamu sekali musada. Nur cahaya sesekar ingwang. Wah, si Nur cahaya sesekar ingwang. Dangkaya hilang gumilang. Agan. Anjeun teh apakah kaula? Apa?
kita tadi ge apa aing kanyeun Ari anjeun teh saha sabenerna? abdi ieu aing teh maneh teh aing kaula teh anjeun teh kaula dagan teh tadi ge kitu we Maksud aku kumaha? ari anjeun aing teh anjeun teh kieu hartina ari agan diciwit kumaha Nya nyeri. nyeri lamun ngadahar uyah Asin. tak kaula ge sarua asin amis nyeri sarua jeung anjeun berarti anjeun jeung kaula teh sarasa sarua anjeun jeung kaula teh makhluk pangeran sabab dihareupeun pangeran kabeh rekep deng papak sarua jadi nu ngabeda-beda nu ngabedakeun teh nyaeta kaimanan jeung katakwaanana Kailah yang jamus kali musada teh naon sababna aing nyokot ieu supaya kabeh ngahiji deui anjeun salaku pamimpin negara Amarta Gatot Kaca salaku aparatur negara si ieu si cepot jadi rakyat negara Amarta aing teh hayang ngahijikeun deui ku ieu layang jamus kali musada ulah pagirang-girang tampian sabab aing teh hayang pamimpin geus teu percaya ka rakyat geus teu percaya ka pamimpin ulah nepi ka patukang tongong geura manunggalkeun deui sahak jeung sakawajiban antawis rakyat dan pamimpin jeung rakyatna ulah nepi pakia-kia sabab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene sok Yudhistira buka cing bener anjeun migawe ieu layang jamus kali musada kakara anjeun bakal aya wibawa jeung komara da wibawa jeung komara lain ku raja wibawa komara lain ku jabatan tapi wibawa jeung komara teh hasil tina gawe anjeun dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah negara pancadharma pigawe ku anjeun ieu Yudhistira sakitu teh kaula bawa layang jamus kali musada sing horeng si mana horeng rajana amoeng ya astra jingatinnya eta Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir nyaeta eyangna ieu astra jinga kaplesat jadi cahaya di kawang-awang nur cahaya sesekariwang cahaya sesekariwang cahaya gilang gumilang urang wangsulan deh urang balik deh kana petrohna urang sadayana abdi salaku masyarakat ngajalankeun program-program pamarentah atau agan salaku pamimpin nyemban amanat penderitaan rakyat atau agan juragan anom salaku lurah tamtama nyata kanggo nanyerkeun hukum anu pertela di ieu nagara ya sakitu we teh akang sabarakan jahapunten dina samudaya kalepatan sakali di Dirgahayu Desa Cipeuneuy mudah-mudahan sarana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamat anu nongton, salamat anu ditongton. Sakali salamat tetap salamat. Sakitu ti putra Girharja tilu permio sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui.